Isa seorang ajengan ageng di Baghdad atas dongkap ke hiji kerajaan, yaktos kerajaan Pajajaran. Sareng 20 jalmi muridna anjengan kasebat namina Syekh Datu Kahfi. Anjeunna bade nyiarkeun agama Islam di ditu. Hiji wanci sabot Syekh Datu Kahfi nuju berdakwah ka murid-muridna, sang pangeran Walangsungsang jeung Rara Santang henteu ngahaja ningali Syekh Datu Kahfi anu nuju berdakwah. Kakanda naon anu nuju dipigawi jalmi eta? Teuing atuh, hayu urang langsung. Abdi ngimpen patepang hiji jalma anu agung pisan, anjeunna ngajarkan Islam dina kuring. Benarkah Kakanda? Abdi pun nyimpen sami sapertos anjeun. Naon hartos impen ieu? Abdi hoyong pisan patepang kalawan jalmi eta. Kakanda, kumaha lamun urang tanyakeun dina jalmi anu wanci eta urang tingali di pendopo? Hayu urang pilari terang. Anda izinkanlah urang berguru ka Syekh Datu Kahfi. Naon anu bade maraneh pelajari di ditu? Urang bade memperdalam pituduh agama Islam di ditu. Henteu maraneh henteu boleh berguru di dina. Ayahanda urang Ulah nang terawang cariosan kuring atau suka tangan henteu. Enggak ya Anda, maafkan urang. Punten. Assalamualaikum. Lamun anjeun deheus ka imah hiji jalmi wahai anak anom. Assalamualaikum. Salam, aya naon maranehna dongkap dina kuring? Guru, izinkanlah urang berguru ka anjeun. Tos sateuacan eta maraneh kedah nyumponan hiji syarat ti kuring. Syarat apakah anu bade guru bikeun? Kala haturan kidul Gunung Jati, kaliwat buatlah pendokuhan ditu. Enggak guru, urang bade panahi perintah anjeun ayeuna. Antos kawitna maraneh kedah ngembacakeun syahadat. Minangka tawis maranehnya eta saurang muslim. Turutan omongan kuring, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rara Santang, pakailah ieu sarta tutup auratmu. Saanggeus pendukuhan rengse di kanggo, mereka cicing di ditu sarta diajar agama Islam di ditu. Carios oge mimiti sumber ti sungut ku sungut, saban di dinten saseurang datang tun nyicingan kanggo berguru sarta cicing di pendudukan anu pangeran dirikeun. Atos maranehna penuhi kanggo menjalankan agama anjeunnya eta, pergilah ka Makkah. Di ditu maranehna bade patepang jeung Syekh Banailah sarta bagarulah dina. Maranehanana di Mekah, maranehanana patepang kalawan Syekh Banailah sarta cicing di ditu. Guru, urang nyaeta salah sahiji murid Syekh Datu Kahfi. Urang diperintahkeun ke anjeunna kanggo berguru ka anjeun. Mangga, ikutlah kalawan kuring kanggo milampah haji. Enjing poena mereka pun melimpah ibadah haji di Mekah. Wanci pangeran Walangsungsang sarta Rara Santang nuju manglakukan tawaf maranehanana henteu ngahaja patepang kalawan saurang raja Mesir yaktos Sultan Syarif Abdullah. Allah betapa geulisna wajona eta. Anjeunna jiga pisan kalawan mendiang pamajikan kuring. Tan kasima pisan ku kagelisan Rara Santang kaliwat ngadedeketanna den wawauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, abdi Cikawano anjeun wahai Hawa. Abdi Sultan Syarif Abdullah. Saha eta gerangan? Nami abdi Rara Santang, ieu raka abdi namina Walangsungsang. Saanggeus milampah haji, sang raja Gira-Giro mempersunting Rara Santang. Pernikahan Rara Santang sarta Sultan Syarif Abdullah dikaruniai 2 jalmi anak. Atas siluwarsi kakanda cicing di negeri jalmi. Waktuna kakanda wangsul ka negeri urang. Kakanda maafkan Ananda, margi Ananda henteu tiasa ngiring kalawan anjeun. Ananda atos mempunyai kulawargi di dieu. Ananda kedah nyumpanan
kewajiban Ananda minangka saurang pamajikan. Pangeran pun wangsul balik ke Pulau Jawa. Kaliwat ngandeken negeri Carubah cegah anu ayeuna disebut kalawan daya Cirebon. Sababaraha sasi saanggeus kapergian Pangerang Walasungsang di Mesir sang Raja Maot. Wahai labu, ikhlasan kapergian Bapak. Tahta kerajaan pun diturunkan ke anak kahijina, yaktos Syarif Hidayatullah. Nanging tahta kerajaan dibikeun dina abdi ayaktos Syarif Nurullah. Tadi antos tata kerajaan abdikeun ka anjeun. Nanging kakanda, nah anjeun mikeun tahta ieu. Maafkan abdi tasan siap. Abdi bade balik ka kampung abdi. Akhirna Syarif Hidayatullah wangsul ka tanah kuruhna na di Pulau Jawa sareng indungna. Yaktos Rara Santang sarta didampingi ku Fatahallah anu diperintahkan ku Sultan Trenggana kanggo ngabantulan sumebarna Islam di ditu. Saanggeus dugi di tanah Pajajaran, maranehanana balik ke pandukuhan Carubang Cegah. Kedatangan maranehanana disambut atoh ku Pangeran Walasungsang. Assalamualaikum Mamang. Waalaikumsalam. Wilujeng suping di Carubang Cegah kalau kuring. Aturun Mamang. Atos numping orang di dieu. Ulah suka kalau kuring. Syarif Hidayatullah gembira pisan kanton ditu manehna berguru dina Syahdatul Kahfi. Warsi demi warsi Syarif Hidayatullah berguru dina Syahdatul Kahfi kuninga ngenaan pituduh Islam pun atas manehna kuasai. Kalawan sae Syahdatul Kahfi oge beki sepupuh karena ninggalin Syarif Hidayatullah kitu singger pisan. Syahdatul Kahfi oge memerintahkan Syarif Hidayatullah kanggo neruskeun pancena kanggo nyebarkeun agama Islam. Syarif Hidayatullah gantikan Syekh Datu kanggo neruskan semebarna Islam. Syekh Datu percanten ka anjeun. Mangga Mamang. Syarif Hidayatullah saban dinten berdakwah nyebarkeun pituduh agaman Islam. Penduduk pun beki dinten semakin datang kanggo ngandungu dakwah Syarif Hidayatullah. Saprakuenci eta pisan Syarif Hidayatullah disarankan kalawan sebutan Sunan Gunung Jati.